Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana, alhamdulillah wa syukurillah. Tepang di sasarengan ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Kumaha wartosna? Daramang, damang, nuhun upami damang nya eta anu dipiharep siang bengina iwati sehat. Sehat lahirna, sehat batina, tur dilimpahkeun rezekina amin. Danget ieu Mang Acil Gentra Suara baris ngalajengkeun nyejer carios Jurig Karuhun dina episode anu ka-31. Salam baktos, salam kalujengan kanggo sadayana, wilujeng nitenan ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan. Cag urang tunda heula, si Jubah Bodas alias Ranggasena, Sukmara, Jali Abah Dinta oge donggala, ngajugjug ka lembur. Ayeuna urang caritakeun di hiji lembur, anu keur paciweuh, sabadana aya karaman, tur leungitna hiji wanoja. Eta lembur ngaranna lembur Cilisung, tua kampung paciweuh, kitu deui anu sejena pada hariwang jeung salempang. Ku kariweuhan dina peuting eta, pok salasa urang anu dipikolot nyatana Abah Kodir nyarita ka baturna. Ari cek Abah mah, ieu teh benar-benar geus direncanakeun euy. Sabab kamari di lembur wetan, mangkukna di lembur kidul, ayeuna pisan di lembur urang ya. Ieu teh geus moal salah. Geus direncanakeun tah ku si wabalak garong gerot teh. Kurang ajar da lamun sajak panggih jeung Abah mah. Geus moal disesakeun tah. Direnos lah ku Abah mah. Sing nepikeun ka lemut tah. Naon, Bah? Anu direnos teh cengek atawa naon? Samara. Noh, atuh poe jeung samara. Abah mah keur nyaritakeun sotenan garong gerot anu geus ngin kaonaran ieu ka lembur urang. Jol-jol kana samara atuh. Anu jiga nama mah daripada kitu malah geus we mending diangeun herang we lah atuh. Sakalian ari geus komplit mah bumbuna. Ari bade sarip. Kakolot teh kalah ka ngalelebe maneh mah. Abah teh bakat ku gemes tah. Kasih garong gerot edan. Kitu cenah ceuk Bah Kodir. Manehna baeud bari jeung samutut. Sabab omonganana kalah kadigonyak ku baturna. Keun wae Bah hiburan saeutik lah. Sabab lamun teu banyol mah pan urang teh capek dia. Hitung-hitung tambah capek, tambah pusing. Kudu ka mana atuh nya Bahnya ieu tuluйna ya. Ya geus rek anjog ka leuweung ya. Tapi taya laratanana geuningan tah nyusul si garong teh. Gaulana lah. Cok hitung-hitungan Abah. Tina sapra kejadian ieu. Numutkeun dina hitung-hitungan poe jeung waktu. Masalah kabelah kale. Mantak piling Abah pasti ka dieu ya. Nah, ari geus mana atuh Abah? Kita tadi ka dieu kabelah dieu kapan eueuh laratanana ieu. Teu nempo tapak-tapakna acan atuh. Heuh atuh sabar we heula. Sagala ogenan kudu ngagugu ka kolot. Acan we meureunana. Ya ari geus rek nepi ka iraha tuh Bah ya geus ngagayuh ka subuh teh ya. Kitu cenah ceuk Mang Jumin oge sarip ngahaminan kana obrolan Bah Kodir. Ti kajauhan Klepat jeleng. Aya anu laluncatan, nerobos poekna peuting. Gebeg, Bah Kodir sabalad-balad tereuwas.
manehanana tuluy ngaharewos ka baturna. Ya, cek abah oge lah, geus moal salah. Kajeri kumaneh henteu Jumin. Sarip, aya nu tinggara jeleng tuh. Deuleuh di belah kidul. Cek Bah Kodir negaskeun ka baturna. Nya bah kaciri bah. Waduh, narek sanggup kira-kirana ngalawan si Garong teh. Aduh, kuring mah asa gimir ya. Sabab moal samata-mata asup ka lemur urang. Lamun manehanana teu boga ilmu anu kuat tah. Duh, kumaha atuh nya bah? Cecing, jadi teuing atuh maneh mah jadi lalaki teh. Abah ya nu panghareupna. Lamun maneh teu wani, mundur kali tuh. Kan abah lah anu ngayonan si Garong panasaran. Hayang nampo babengokna teh. Jiga naon atuh anu nyieun kaonaran teh. Kitu cenah ceuk Bah Kodir susumar. Bakat ningku nafsu ka Garong. Roy, kumaha atuh mah geus kieu ya? Cecing, beuki deukeut ke tempat urang ya. Urang jalingker di dieu ya, deukeut tangkal honje. Maneh belah dituduh, dina deukeut dapuran haur. Kade bisi kajerion. Engke, ulah wakadi danaon. Kumaha ceuk abah we, lamun abah pangheulana luncat, megatan eta Garong. Maneh buru-buru nyalampeurkeun. Ulah wani-wani can abah ngamimitian banyak. Kitu cenah ceuk Bah Kodir. Siap bah, siap. Ari kitu mah. Ya siap atuh mah. Ngan kanewe sing hati-hati atuh mah teuing. Bisi mau apa karang gobang tah. Sarupaning kangkang kolewang bedog parang kelis jarum sapotong kagede-gedenya panjang tah. Ari ngaranna Garong mah teuing. Kanewe bah sing hati-hati. Kan serahkeun ka abah lah soal nu kitu mah. Kitu cenah ceuk Bah Kodir bari nyalingker ka nu buni. Anu duaan tuluy nurut nyalingker oge kana dapuran haur. Horeng si mana horeng anu luncatan tinggara jeleng teh rombongan Sukmara. Nyaeta Ranggasena, Jali, Abah Dinta jeung Dongala. Maranehna hare-hare aya rungkun di luncatan, aya catang di ajlengan, bras kanu datar, lempang dangah taya karingra. Barang geus deukeut ka tempat anu dipake nyumput ku Abah Kodir. Pon kitu deui nu dipake nyumput ku Mang Jumin jeung si Sarip. Teu atna parah deui. Bah Kodir langsung luncat harita teh bari ngalugas bedog. Hop sia. Bolang aing mainan sia. Hai kamala sia Sia anu geus nyieun kaonaran ka lemur aing teh ya. Ayeuna kapanggih sia. Yen sia teh bener-bener Garong anu nyulik hiji wanoja di lemur aing. Buktina tuh di tukang sia dipanggul ku sia. Ulah sahabat kali aya sia. Lengkahan heula mayit aing sia. Kitu cenah susumbarna Abah Kodir. Gebog atuh. Anu limaan teh ngarenyak. Sabab teu nyaho ti tadina. Jol aya nu megatan lengkah maranehna. Anu pangheulana ngajawab Abah Dinta, pok nyarita. Hai. Nah, itu manusia teh kasa belantoing. Ngadon susumar teh bagah puguh. Asa teungeun nah naon sababna ieu teh? Jeung saha Ari Andika? Gawe naon megatan jalan kami? Hah? Kitu cenah ceuk Abah Dinta, bari mureleng ka Bah Kodir. Cucungok sia. Sakitu geus reyot deh. Masih keneh wae dah. Ngalakukeun kajahatan. Cek atuh. Cetuk-cetuk mangga cedok. Geura eling geura tobat malahan mah. Lain hayuh wae ngalajur nafsu umbar amarah. Sakitu geus kokolot begog. Kitu cenah ceuk Bah Kodir. Hai. Kurang ajar ieu wawalak teh ya. Saha anu ngabegal teh? Ulah sok ka nuding ke sila. Kudu puguh heula jujutanana ya. Geus jelas ya. Yen sia teh ngagarong tah. Nyieun kaonaran ka lemur aing tah. Yo aing jawara teueuh Cilisung. Anu ngaran Bah Kodir. Moal aya duana di Cilisung mah. Kadiekeun. Dulur aing tah. Anu dipanggul ku sia tah nu pangtukang da. Geus wani-wani nyulik sia. Podaran ku aing mah. Kitu cenah ceuk Bah Kodir. Bari kekerot nahan amarah. Keur kitu Sukmara harita teh nyampeurkeun. Kelanan Abah. Hapunten anu kasuhun. Simkuring megat motong kana cariosan Abah. Wah, teu kudu sia. Garong mah garong we.
Teu kudu loba bacot deui sia. Warah wajang nu kieu majang. Keun lah salah bener mana ada. Urang mah sateungeunah. Jol-jol disangka garong we ah. Kitu cenah cek Bah Dinta bangun anu gemes ka Bah Qadir. Hapunten, simkuring teu acan ngartos. Naon margina? Bapak jol-jol ngahalangan kana lengkah simkuring. Tur padahal niat simkuring sae sejama luruh saha anu kaicalan ieu wanoja anu dicanak ku rerencangan simkuring. Wireh anjeunna ampir-ampiran musibah diculik ku hiji jalmi. Kitu cenah cek Sukmara nanya ka Abah Qadir. Ari Abah Qadir nafsu narada leler, beda omongan Sukmara handap asor, mantak ngeunah kadengena. Kelal. Kesilah. Saha Ari Andika? Simkuring nepangkeun. Sukmara. Ieu Ranggasena. Ieu Jali. Tah anu neme Abah Dinta. Anu manggul hiji wanoja namina Dongala. Sukmara ngenalkeun baladna ka Abah Qadir. Ari maksud jeung tujuan bari jeung eta wanoja rek kamanakeun? Parantos disanggemkeun. Abdi sejaluma empah ka lemur. Kieu carita nama Bapak. Barabat. Sukmara nyaritakeun lalakon. Ti mimiti ngudag anu ngolebat bodas, nepikeun ka panggihna jeung Ranggasena. Terus tarung patutunggalan jeung sabda geni. Kabeh ditetek taya anu kaliwat. Dijojoan anu pentingna wungkul supaya Bah Qadir bisa ngareti. Sajongjongan mah Bah Qadir teh ngahulang. Bari jeung kumecrek. Tadina mah manehna teu percaya. Bisi eta jalma dengan alasan wungkul. Tapi sanggeus ngadenge sagala rupa lalakonna. Pok Abah Qadir teh nyarita. Oh, kitu. Nya atuh ari kitu mah. Jumin, Sarip, kana dieu. Cek Bah Qadir harita teh ngageroan Jumin jeung Sari. Kurunyung Mang Jumin teh bijil tina rungkun haur kitu deui si Sari. Kadenge kumaneh bieu? Carita anjang Sukmara? Kantenan kaguping mah. Aduh. Nuhun pisan atuh Aden, itu ieu sabalad-balad. Simkuring teh ngaturkeun nuhun pisan. Nya eta nuju maluruh hiji wanoja teh Nyi Asri eta teh. Putrana tua kampung. Jol-jol teu aya we tah ti bumi. Ari heg aya nu nganyahoankeun. Cenah dipanggul ku hiji jirim. Aduh. Ayeuna alhamdulillah ya tiasa katulungan. Kitu cek Mang Jumin. Aduh ari kitu mah. Abah ge ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Ayeuna mah kieu bae. Supados kauninga ku sadayana. Sareng-rengan jang Sukmara oge sadayana ku Abah diangkir hayu ka Lemur Cilisung heula. Engke di ditu tiasa kauninga timbulna kakacoban jeung kaonaran anu tos kajantenan di Lemur Cilisung. Mangga upami kitu mah. Simkuring tos niat ti tadi ogenan. Sejama luruh kula wargina ieu Nyi Wanoja. Kitu jawab Sukmara. Ari Ranggasena teu nyarita. Ukur ungeuk cirinya tujuan ka Sukmara. Geus kitu mah 8 urang jalma bring ngaleut nuju ka Lemur Cilisung anu pangheulana Abah Qadir ditema ku Mang Jumin oge Sarip. Tuluy Sukmara sabalad-balad nuju ka Lemur Cilisung. Urang singkatkeun carita. Rombongan Bah Qadir jeung rombongan Sukmara geus tarpi ka Lemur Cilisung. Bah Qadir terus nepungan ka tua kampung. Kasampak teh di imahna loba jama. Aya oge anu keur ceurik nyatana indung wanoja teh. Sasat yang ceurikan anu jadi anak anu dibawa kabur ku garong. Atuh Nyai, duh teuing Nyai. Geuy heulanan geuy, kumaha keur ditareangan ieu? Wayahna we heulanan sabar, wayahna ieu da kumaha. Lain ka hayang urang. Kitu kabeh ogenan geus burbertuh nu ka kaler, nu ka kidul, nu ka kulon, nu ka wetan. Wayahna sing sabar amu, sing sabar ieu. Mudah-mudahan we aya pitulung Allah. Anak kurang ieu
katulungan bisa balik deui ka dieu. Kitu cek tua kampung ngareremak anu jadi pamajikanana. Manehna ge lain teu sedih, lain teu hariwang, ngan arek ilu neangan dicaram kuno sejen da ngarumasakeun tua kampung geus kolot. Keur kitu di luar aya nu gegaroan. Bah, abah. Gebeg teh atuh tua kampung ngarenjag. Sabab sorana apal yen eta teh sora Bah Kodir. Tuluy muru kaluar. Barang bre, sajong-jongan mah tua kampung tengah huleng. Bari melong kanu daratang. Anu tiluan wawuh tapi anu sejena henteu wawuh. Ai. Geuning Bah Kodir. Alhamdulillah abah. Duh kumaha anak kuring teh. Ai laratanana tahu eueuh teh ye. Kitu cek tua kampung, jol-jol nanyakeun we kanu jadi anakna. Alhamdulillah bah. Alhamdulillah ya. Aya laratanana teh banyak abah boro-boro mulang ge ya. Alhamdulillah pisan teh. Aya pitulung Allah. Selamat. Duh nu bener atuh abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana atuh si nyai namana? Tua kampung hari weus-weus. Kunaon atuh? Capek keneh tah. Lah, nu penting mah salamat dah. Salamat. Kitu cenah cek Bah Kodir, bari renghap ranju. Geus kitu mah Bah Kodir teh nitah ka Balad Sukmara pikeun ngareureuh. Oge si Wanoja dipayang di kajero imahkeun. Anu jadi indungna si Ambu teu sirikna ngagabrug, bari jeung digugulung anu jadi anak teh. Sabab atoh kalangsu asa dina jero pangimpian anakna bisa balik deui. Duh sim kuring teh ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ite. Sok sanaos dina manah masih kene seueur pertarosan kitu tah bah. Tapi nyata ya lepatna ite sok sanaos panginten. Teu acan reureuh lami abah teh hoyong nguping ye. Caritaanna bah kumaha ite ye. Kitu cenah cek tua kampung. Manehna ilu bunga tapi kapanasaran gede. Mantak buru-buru nanyakeun ka Bah Kodir. Hayang apal caritana. Ya Allah. Alhamdulillah. Cek kuring oge na. Aya pitulung ti Allah. Kieu ya lalakonna mah abah. Cek Bah Kodir bari darak-dak nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti neneangan si Wanoja nepikeun ka panggihna jeung Sukmara sabalad-balad. Alhamdulillah atuh sumuhun nuhun pisan. Ka bapak-bapak sadayana sim kuring teh ngaturkeun nuhun. Kana kasayanana nya kitu sakumaha nu tos didongengkeun tah ku Mang Acil ku Bah Kodir kitu maksud teh. Tah di lemur teh memang nuju aya kariweuhan, aya karaman anu disebut garong teh. Jing eta garong teh ngagalaksa ka unggal lemur. Cenah cek beja majuri karuhun teh teh. Cek tua kampung teu heuleum-heuleum nyaritakeun pamanggihna. Hapunten anu kasuhun abah. Ranggasena milu nyarita. Sami muhun. Mangga kumaha lajengkeun ujang. Ayeuna alhamdulillah ku pitulung Allah. Tuang putra ayeuna parantos dugi di kabumi. Atu anu janten karamana parantos musnah. Oge ku ayana ieu kajadian. Sim kuring oge tiasa ngemban amanat anu jadi guru. Wirehna parantos ngabasmi musuh kabuyutan guru sim kuring. Oge parantos ngarebut deui kitab Asma Sewu. Sim kuring parantos ngajalankeun amanat guru. Kukituna ka abah oge sadayana teu kenging hariwang. Kanggo anu janten karaman anu disebat jurig karuhun sararosna sim kuring. Kitu cek Ranggasena bari nuduhkeun kana dadana. Gebeg teh atuh. Tua kampung ngarenyag. Kutan teh juri karuhun sumuhun. Tapi abah teu salah sangki. Kunaon dugikeun ka sim kuring. Ngaprak lembur sababaraha taun. Nya ieu pisan. Hoyong numpes
kajahatan anu tos wani-wani ngaku-ngaku juri karuhun. Salaras nama juri karuhun mah anu sayakti asli abdi. Kitu cek Ranggasena ngayakinkeun sagalana. Oh, gitu ku tante. Kurang ajar atunya. Ari kitu mantah. Ngaku-ngaku ngaran batur anu bener nama geuning juri karuhun teh soleh. Bager, teu jahat kawas garong anu kadieu ieu. Duh, kurang ajar. Kitu cenah cek tua kampung. Bari kekerot nahan amarah, mangjengkelkeun kana perasaan Ranggasena. Atuh satuluy nama, tua kampung Bah Kodir, oge Sukmara sabalad-balad, uplek ngobrol ngaler ngidul. Sagala diguar sagala dicaritakeun. Pangalaman jali oge Abah Dinta ditambah di Kudongala. Kabeh pada dicaritakeun. Atuh tatangga-tatanggana tua kampung jual-jual daratang. Sabab beja apa beja-beja ti tatanggana. Budakna tua kampung geus balik deui aya nu nulungan. Atuh jadi rame di imah tua kampung teh. Nyacapkeun ka bungah anu taya hinggana. Sukmara sabalad-balad dijamu dipupujukeun. Itung-itung hajat nadran, ngebrehkeun rasa kabunga. Bunga, ku ayana nu jadi anakna, geus katulungan kalayan salamet, mulang deui ka imahna. Bungah deui, ku ayana, karaman anu sok ngacaukeun ka unggal lembur, kiwari geus musnah. Tamat kanggo sadayana, jejer carios juri karuhun, rupina rengse kapihatur, simkuring Mang Acil gentra suara ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan, tina sagala rupi perhatosanana, tikawit dugikeun ka pamungkasna. Sihapunten anu kasuhun, tina naon rupi kaluluputan oge kalepatan, di episode kahiji dugikeun ka episode pamungkasna. Sakali deui bobor sapanon carang sapakan ada agung cukup lubur siapunten. Insyaallah Mang Acil gentra suara baris nepangan deui ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan dina carios anu baris dongkap. Sasarengan satia salamina diantos kanggo like, komen, subscribe nya. Sasarengan tekingi hilap di channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan.